tapi aya nu maca Quran haram ketika aya jelema keur salat Allahu akbar jahar atau sir jahar maghrib bisa subuh sir lohor asam Allahu akbar lohor Bismillahirrahmanirrahim aya di sisi maca Quran a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Yasin itu keur salat haram maca Quran lain maca Quran haram gandeng naon taswis eta siga ade Bismillahirrahmanirrahim wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Wallahu a'lamu bimuradihi wa idza quri'al qur'anu lan tatkala den baca al-qur'anu Qur'an fasami'u maka ngarungwakeun sira kabeh lahu kana Qur'an atau kabeh Qur'an wa ansitu bisa kena bisa kadua wan situlan tada nengleng sira kabeh anil kalam ada saking rarasan la'allakum manawa sira kabeh turhamuna iku den ngolasi sira kabeh nuzilas dan turunkeun ya ayat fitarkil kalami fil khutbah ing dalam ninggal rarasan dalam khutbah wa ubiran halan dan ga ibarat apa anha saking khutbah bil qur'ani kalawan Qur'an istimali alaih kena ngawangkune khutbah ingat sa Qur'an wa gila lan den ucapakeun apa fi qiraatil Qur'an mutlaqan ing dalam maca Qur'an halan mutlaq واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين Wallahu a'lamu bimuradi wazkur lanun eling sira Muhammad rabbaka ing pangeran sira binafsika ing dalam ati sira sirra tegese ing dalam beratu tabarruan ala depe tadalulan tegese depe wakifatan lan ale wadi khofal minu tegese wadi minhu saking arab wa fauqa siriduna jarilan dalam sadurunge landunal jari ada orang anak banter minal qawli saking ucapan naikos dan tegese sedengan bainahuma dalam antarane sir dan jahat bil gudwi dalam isuk-isuk wal asalan pirang sore-sore ay awailin nari wa awakhiriyat tegese pirang-pirang awal awan dan pirang akhir awan pirang-pirang akhir nahar lan ajana sira kabeh minal ghafilin ikut tetep saking kang lali kabeh an zikrillah saking zikiring Allah innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun Allahu a'lamu bimuradi satuhune wong akeh kang tetep ing dalam sanding pangeran sira Muhammad al malaika iki sepirang-pirang malaikat la yastakbiruna iqarana sarombong ya alladzina yatakabbaruna tegese sombong ya alladzina an ibadati saking ibadah ing Rabb atau Allah wa yusabbihuna ulan pada ngabersihkeun ya alladzina hu ing Allah
yunazihuna wa malayaliku bi tegese ngabersihkeun ya alladzina ing Allah saking barang kang ora layak maka lawan Allah walahu yasjuduna lan qad Allah pada sarujud ya alladzina kabeh ya khusunahu bil qubi wal ibadah tegese nangtukeun ya alladzina ing Allah kalawan DPD pelan ibadah fakun mitlau maka ana sadaka baiku mitau umpamane alladzina fakunu mislahu maka ana siraka baiku umpamane alladzina Quran teh mukjizat Al-Quran lain di zaman Kangjeng bae. Terus selama Quran ayat berarti mukjizat ayat. Ketika orang mendalami Al-Quran tina segi pembacaan makharijul huruf can karasa kurang. Ketika kurang diperdalam makna-maknana can karasa mukjizat Al-Quran can karasa. Ketika ku urang diasupkeun ka sanubari dipake ku urang mulai aya getaran-getaran jeung aya cahaya maknawi anu asup ka jero hate urang anu reaksi jeung efekna ka awak mulailah di dinya nyana dibere keyakinan ka Gusti Allah. Ketika terus manehanana beribadah ka Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim dengan pembacaan anu maher maknana kunyana terus disilulupan diperdalam dibaca dihartikeun diamalkeun dibongkar maknana mulai makna huruf kemudian makna rahasia katempo agung luhurna Al-Qur'anul Karim mulai ibadah pinuh ku keyakinan Al-Qur'an teh karasa mukjizatna lantaran ketika aya awewe ditanya teu daekeun bacakeun ku urang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytum. Kang Pendi, jangan berpisah engkau harus ada di sampingku. Tanpa engkau hidupku hampa. Masya Allah, Pak. Aku serahkan diriku untukmu. Segala-galanya adalah untukmu. Terasa jika engkau ada di sampingku dunia sejuk. Masya Allah. Masya Allah. Wah, Raja Sepa. Tidak terasa terik matahari kalau mataku memandangmu terasa sejuk luar biasa. Tanpa payung tetapi cinta sudah memayungiku. Waduh. Wahara eta iz qala Yusuf ngamuk. Lain lalagaan. Aya jelema ka urang. Nek hurupan urang 40 ulah 40 1000. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim hamim hamim. Mau dibacakeun ku aing terus. Aku kudu ijazah ka aing make sapi. La aglibanna anna warusli. Wah, langsung. Tiup. Fuh. Mun teu itu ngajengkang urang. Beres. Dua di antarana. Lolobana urang nu ngajengkang. Mujizat. Mujizat Al-Qur'an lain lalagaan. Masya Allah Karim. Emang kuari eueuh kitu
seseorang anu masih kene ngarasakeun mukjizat Al-Qur'an ambalah ya loba kene anu lamun ditunjuk tak ngaguling jelema Quran teh mukjizat al-mujiz diganjar dibacana bakal ngapeskeun ka musuh kamari teh diulah demo teh seluruh polisi ngalarang demo Polda mana nu ngamenangkeun demo Kapolres mana nu ngamenangkeun demo Polsek mana anu jelema hudang sorangan deuk kumaha tuh teu dibayar teu naon berangkat gue mau kabeh lamun lain mukjizat mal bisa di Ciamis lempang ka Jakarta lamun lain mukjizat Al-Qur'an nempe modar kana ye bagu bah gitu pae ini lempang ka Serang bage kitu wana tuh je bang wah parang sarat lamun lain ka sorot ku mukjizat ngan teu karasa ai eta nya boga himmah anu tinggi boga himmatul aliyah anu tinggi lempang di Ciamis eta di Padang teh lamun laut mah nya ge lempang ka dieu ngan kulantaran aya laut naik mobil teu meunang kapal udara disewa ku nyana lamun lain gagahna mukjizat banyak nyawa kapal atuh neuk nanaonan nyawa kapal breng ka Jakarta tak gagahna mukjizat lamun hayang nyaho kos kitu gagahna mukjizat teh kos kitu tanpa ditita-tita sadajan nyana ngomong apa-apaan cek kau pada datang ke Jakarta ngapain cek jana ngapain ieu mah berangkat teh atuh ditira ku Quran berangkat Maidah ngamuk insyaallah bentar cek singko di Jakarta itu siap apa-apa nah bawa-bawa Maidah maerot ke dibawa tolol di singko dalam maerot dia jangan bawa-bawa Maidah kayak ceknya nama jelema meureun Maidah Al-Quran ya Allah ya Rabbi Al-Quran teh lamun geus gawe kulasa Quran kakarak saayat numbatak waliullah boga keyakinan urusan pae lain deui urusan pae mah ajal teh mah urusan anak perang teu perang pae demo teu demo pae urusan anak dahar teu dahar pae Soeharto moal beak 7 turunan modarnya ibutin pae atuh komasia RT teu bukan naon modarnya siapa tarahe nabe dusugi ge pae artinya parae ulah diukur ku urusan berjuang perang ulah urusan anak urang teh neangan ridho Allah udang kabeh mukjizat udang mukjizat moal katahan kajen kumaha ieu can sakumaha mukjizat Al-Qur'an masih kene ngendek di jero masih kene ngendek teu kudu dititahan nang saha urang lembur atuh demo nang saha ditahan jauh ditahan oh ditahan kan nanya dok mau pada kemana mau ke Jakarta ngapain demo ikut hei siapa yang mana udah tahu ya pokoknya gua ikut sono siapa gak modal gua gak usah tanya modal gua pokoknya gua ikut aja ke sono ntar lu kalau ditanya sama polisi ngapain ke sono enggak polisinya gua gemlang dah etan langsahan ngomong gitu coba ayo urang lembur teu nyaho naon lamun polisi ngahalangan paeh di dinya polisi ulah disangka paehna ku eta budak ku mukjizat modal sia polisi mukjizat lamun geus ngamuk Masya Allah gunung diangkat atuh pan cek Fudel bin Iyad ditanya we Kiai ari nu ngaran wali kumaha nu ngaran wali mah lamun nyana nunjuk sesuai jeung tunjukna lamun cek nyana ngaler cek nyana ngidung-ngidul eta wali oh eta kos kitu kebeneran Ki Fudel bin Iyad ngageserkeun kopeahna ieu set gunung miring gunung kita dengar buktikan bahwa nyana wali itu gunung miring aja dikeun deh gua lempeng deui eta teh guru hese wali mah lantaran nyana teh percaya ka wali kehebatan wali dibuktikan ku Fudel bin Iyad nah eta teh naon mukjizat Al-Qur'an aya di dirina mantak di zaman sahabat teh kahartipan Kangjeng geus eueuh
tapi ia seperti ayak bae sebab lawan sakecap nyata Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali, mukjizat Al-Qur'an empel. Kuari urang lamun bener-bener maca Quran, kemudian maknana dihartikeun, terus ditelusuri rahasia-rahasia bohong atuh ieu nu mantak jelema wali bisa hibar ka Mekah hayang ka Mekah set mukjizat Al-Qur'an. Yang lain mukjizat atuh bisa tangkap Mekah yang balik deui ka dieu teu bisa. Cenah ieu pan aing hese tadi mah kikituan aing bisa hibar bareng datang ka Mekah wah asa ditangkap askar aing geus. Eueuh ye aya gangguannya na cerik nya ka Baitullah sebab ketika nolna kaganggu atuh teu bisa hibar deui toy eueuh. Loba jelema anu bisa ka Mekah teu bisa balik deui. Loba. Ngan eta teh keur diwarah ku Allah. Aya naonan tak kaganggu. Kenya na cerik. Oh kapanggih deui. Sat hiber deui. Masyaallah. Urang lamun nyata kehiberan kitu resep. Asa hayang. Oh masalah sia hiber ke anu nembak cek. Pajar menek peking meureun sia mah. Atuh lain hiberan cara manuk set. Oh tuh Haji Pendi keur hiber tembak. Lain kitu. Masyaallah. Ieu mukjizat. Nah nu mantak hiji teu meunang dicekel ku nu junub. Dua boga wudu teu boga wudu teu bisa nyekel Al-Qur'an. Teu bisa nu head teu bisa. Ya Allah ya Rabbi aya larangan sama mukjizat. Nah ieu nu mantak di ayat turun ayat وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Wallahu a'lamu bimuradi ayat ieu tadi turunkeun dina ngalarang ngomong, ngalarang ngobrol, ngalarang berbicara fil khutbah dina waktu khutbah. Lantaran narita orang Arab teh ketika khutbah teh ieu nyana ngobrol-ngobrolkeun urusan perdagangan, urusan kahirupan. Keur khutbah teh bising, maka turunlah ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Nu matak dibahasakeunana Al-Qur'an padahal mah khutbah lantaran di jero khutbah teh aya Qur'anan cek sakaol mah Quran secara mutlak kok. Aya deui jelema keur salat. Urang Arab di Madinah. Begitu keur salat ngarobrol. Nah eta ngalobrol teh ngaganggu kana salat. Maka dicarekan ku Gusti Allah turun ayat ieu wa idza quri'al Qur'an. Pan keur salat teh baca Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Quran. Surat karituna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Quran. Eta teu meunang anu ngomong. Mantak cek mazhab Hanafi mah, cek mazhab Hanafi teu kudu baca Fatihah acan makmum lamun imam kadenge Fatihah. Teu kudu. Bareng salat magrib kan kadenge Fatihahna. Allahu akbar imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nabi mah sekadar penyempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Makmum teu kudu baca Fatihah. Geus asal gadegekeun bae tah ieu. Wa idza quri'al Qur'an di mana dibaca Fatihah. Quran teh Fatihah dina salat. Pastami ulah degekeun wa situ. Ulah aya umang ngomong. Perhatikan baik-baik. Salat jadi. Maka Nabi. Teu kudu baca Fatihah nya. Geus bae. Imam ruku bila Allah. Mantak ulah kaget lawan di Mekah. Ulah nurutan nyana ke urang nurutan nyana deui. Nya mah Allahu akbar. Nya mah menyileuk ka kitu neuleukeun. Teu keur gadekeun imam nya teu baca nya mah. Teu salah. Nya mah mazhab nyana. Ai urang malah salata liman lam yaqra bil Quran cek Kangjeng Nabi. Teu sah salatna lamun teu baca Quran. Baca Quran teh ente baca Fatihah. Urang mah nyekalan eta mazhab Syafi'i mah bacalah Fatihah. Geus lamun kaburu mun teu kaburu teu kudu. Urang datang ke masjid, imam keur majeuna maca surat
tuntas maca surat Nas. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Mana datang kalinya? Allahu akbar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan langsung rukuk. Allahu akbar. Urang teh kudu maca Fatihah. Allahu akbar. Geus mantep, lu mantep kadatang ka di jaga terakhir wae. Kudu tapi aya nu maca Quran haram ketika aya jelema keur salat Allahu akbar jahar atau sir jahar magrib bisa subuh sir lohor asan Allahu akbar lohor Bismillahirrahmanirrahim aya di sisi nu maca Quran a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Yasin itu kesolat haram maca Quran lain maca Quran haram gandeng naon taswis eta sih gak ada urang aya nu salat maca Quran gandeng macana dilagamkeun deui Bismillahirrahmanirrahim haram termasuk gaganggu nu sare dina waktu sare bulan Ramadan kan waktu teh eta teh urang teh sangat diperhatikeun maghrib tas maghrib langsung isya tas isya langsung taraweh tas taraweh perlu istirahat sebab mungkin jam 2:30 atau jam 3 udang berarti perlu sare ngaji Qurannya na awong-awongan saat batur istirahat haram lain ngajar haram lantaran ngaganggu batu cak datang aduh tak budak bener kita darus atupan aing waduh ieu engke kudu hudang deui coba cak awewe mah bu aing mah nya salaki sok yang diladenan heula nyangke mas lebih berat awewe mah lebih berat Masya Allah, ke jam 2 kudu udang masak. Aja tak gandeng bae di masjid baca Quran. Haram eta kos itu teh. Masya Allah ya waktu-waktu teu meunang. Naila wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Keur carita khutbah di mana-mana dibacakeun khutbah. Awas, dengekeun. Sehingga orang keur maca khutbah lamun teu ngadengekeun urang disiksa ku Gusti Allah. Teu bener kudu dengekeun pastami'u lah. Pan situ. Kudu perhatikeun bener-bener. Ulah-ulah ngobrol keur khutbah ieu, ulah-ulah ngobrol. Cak-cakan isyarah make ieu bae ta make jemari make curug. Arab. Dengekeun. Mata khutbah di dieu mah lain khutbah lugawi, khutbah na ieu mah khutbah syar'i. Geus lain ceramah. Ku ari khutbah dina Jumat teh di manaan ceramah, salah. Eta mah khutbah syar'i, kelengkapan salat Jumat, 2 rakaat, nu 2 rakaat zuhur teh dibagi 2 rakaat ku salat, 2 rakaat teh khutbah. Bata khutbahna 2, lamun aya jelema maca khutbahna hiji teh sah Jumatna. Pohoan misalnya alhamdulillahilladzi jalla wa ala ahmaduhu al-yamin ayyi wa la ashkuruhu syukran wa fi'al bala atubu ilayhi min kulli ma syai'in qala wa fi'ala asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim beres ngan sahiji doa ngaju Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Jumat teh sah kudu 2 khutbah sebab gak ganti sholat zohor 4 rakaat tu 2 jadi sholat tu 2 jadi khutbah bisa anu hiji teh sah atau ngalantur jadi nak jadi khutbah lugawi ceramah teh sah atuh teh sah tawaja lain khutbah ceramah tawa khutbah syar'i perlengkapan sholat Jumat ieu dalilna wa idza quri'al Qur'an di mana dibacakan Al-Qur'an khutbah maknana pastami'u lah khutbah Jumat dengekeun wa ansitu
nengleng cicing nengleng ke cicing sebab ieu mah salat maknana khutbah eta maknana salat maknana eta salat das lamun dibacakan saudara-saudara sekalian hari ini adalah hari kemerdekaan 17 Agustus dengan demikian marilah kita khutbah Agustus dibawa ke masjid tolol bener deh sakitu ana mah geus teu masalah lah maka kita tingkatkan KB keluarga berencana ya lain deh khutbah wa idza quri'al Qur'an khutbah di mana dibacakan Quran ya pasal ulah wa ansitu atau Quran secara mutlak di mana dibacakan Al-Quran dengekeun ulah loba omong lamun aya urang sunah kan neuk ngaji maca Quran heula sunah dina kitab Tabihul Mugdarin geus atuh Tabihul Gopilin nu mantak urang manggil qori ieu teh dek ceramah manggil qori hukumna sunah memeh pengajian maca Quran heula bacakeun Quran urang dengekeun nu patali jeung pengajian patali jeung pengajian ieu teh dek pengajianana muludan oh berarti wa ma arsalnaka geus ledeg da wa ma arsalnaka wah ieu Rajab subhanallazi asra oh ieu teh dek pertikahan wa min ayatihi eta sunah pas gitu surang dengekeun ulah ngarobrol dengekeun itu kan mukjizat Masya Allah lamun mukjizat geus dibacakeun haji urang ngalantur berarti urang kahijab antara urang jeung mukjizat ketika mukjizat asup set ka diri urang ngadengekeun asupna ka mata nundutan berarti yang mukjizat itu wa iza quri'al Qur'an di mana dibacakeun Al-Qur'an aya jelema maca Qur'an pastamiulah maka dengekeun ku anjeun bacaan Al-Qur'an wa ansitu mane kudu serius nengleng cicing ulah loba omong anu engke balukarna la'allakum turhamun bakal menang rahmat ya Allah mukjizat atuh kuari memaca Quran teh kos kitu kori kurang bagus ma arsalnaka illa rahmatan turun banyak mustame kos kitu di Quran sakumaha naon aya kori kurang bagus turun namun bagus loh hirpa wah ulah orang biasa tenang tadi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun cicing dengekeun malah perhatikeun naon kunyana dibaca teh makna naon arahna ka mana wah Quran teh geus jadi hiburan ongkos nyanyi mah Quran teh Masya Allah jadi adab kemudian maca Quran malah ya lamun aya jelema keur maca Quran kori aya kiai datang urang haram tah nangtung ka kiai haram sebab naon ieu Quran keur dibacakeun mukjizat Pak ulah geus kiai-kiai antepkeun bae geus urang mun aya kori keur maca Quran kemudian kiai datang cuek we geus geus cuek we geus duk ulah raltung ye atau berarti kan muliaan mana Quran jeung kiai teu jauh belum ke mana-mana ulah geus antep geus mantap kiai nu bagus namun keur aya maca Quran ulah ka kadinya cicing we kiai ulah menghargai Al-Quranul Karim ulah nyen heboh set kiai atau kiai nak embung dihormat masalah sia
Ini mah kiai lain gitu, budak atupan aing kiai. Masya Allah, ibu budak aing tadi sambut. Ya Karim, atuh ieu cium apa? Kiai tolol. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر eling anjeun Muhammad rabbaka ingat anjeun ka pangeran anjeun fi nafsika tapi di jero hati anjeun bae sirat tadarru'an wa khifah kana ara tadarru' DPDP wa khifah jeung sieun ka Allah. Ieu dalil toriko zikir, ieu zikir toriko ieu. Ieu dalilna. Wadkur khusus sabab dah khusus ka Kangjeng Nabi, tapi umum. Jang urang kabeha. Ingat anjeun ka pangeran anjeun. Zikir nafsika di jero hate. Ieu kopi ngaran. Sirron motifna tadarruan DPDP ngarasa hina. Naraonan dibandingkeun jeung keagungan Allah. Wa khifatan jeung karena sieun ka Allah. Wa dunal jahri fauqa sir saluhureun sir jahar handapun jahar. Middle qaul tina ucapan ekos dan baira. Sedengan tarik ting ulah laun ting ulah mata ulah tarik ting ulah laun ting ulah mantak zikir aya macem-macem zikir teh macem-macem berbagai dalilna zikir carita zikir kopi mah jero kamu aya deui zikir jahar tergantung kumaha nu mawana dibawa di Baghdad ke Indonesia nu mawana di antarana salah satu dari para wali songo Sunan Kalijaga nu aya di urang Yusuf nu aya deui di urang kitu Ahmad Khatib Sambas Kalimantan, Banten Syekh Abdul Karim, Cirebon Syekh Hasbullah, terus gitu ke Madura. Nah iya aya jalur-jalur matak toriko naon ya koy Qadiriyah nu mawana pasti ngan sakadar tilu ka Indonesia. Qadiriyah wan Naksabandia mah jalurna ngan tilu kajeun kukumaha jalur Banten, jalur Cirebon, jalur Madura sakit tuh. Engke tidinya dikembangkan Banten ke mana Cirebon ke mana Madura ke mana kanyahoan geus lamun aya anu nyekal toriko Qadiriyah wan Naksabandia di mana ya anu jalur mana kapanggih bakal tek oh kadinya Banten ke mana ya anu bisa ya anu oh kanyahoan deg geus lamun cara pencakajawan carana kos kitu kajen kukumaha. Nah, lamun dia Khalidiyah nu mawana pasti ke Indonesia pasti eta. Geus kajawan kurang jalur Khalidiyahna di mana ya? Sumatera eta berarti kieu. Lamun ieu Satoriyah kajawan nu mawana eta. Geus ngembanglah kurang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Mun di urang teh mah bakal kajawan jalur mana? Tuh nu teu kajawan. Mantak aya bae mutamar tariqah supaya mutabaroh. Jalur-jalur kajawan. Ketika aya jelema ieu rekat teh tariqah wan Naksabandia kok kieu ieu lain deui ieu mah ieu lain deui pembawaan tariqahna di mana ya selidik urang pasti putus guru wajen kukumaha ge putus guru kajen kukumaha lain kitu urang dek Naksabandi bae Bahauddin An-Naksabandi Uzbekistan nyanalah tokoh nu paling luar biasa anu bisa komunikasi jeung Allah lain lalawora jelema tuh ilham saya langsung ka Bahauddin An-Naksabandi mah. Masya Allah eta jelema kuluhur-luhurna. Kitulah para kutubul aulia. Datang ke Indonesia dibawa salah satu wali songo Naksabandina
geus aya Qadiriyah wan Naksabandiyah, aya Qadiriyah hungkul, aya Naksabandiyah hungkul. Engke kanyawan nu Naksabandiyah hungkul jalur mana? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Naksabandi hungkul kanyawan. Salah, bakal kanyawan. Qadiriyah hungkul bakal kanyawan. Qadiriyah wan Naksabandiyah bakal kanyawan. Jalur mana? Antilu. Amun Qadiriyah wan Naksabandiyah mah. Bawa Banten Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim. Nah, tadi dia ngembang. Apakah Syekh Asnawi, apakah Syekh anu kanyawan kurang. Ke pembawaan anak mun berbeda salah berarti. Mata geus teu kudu jaritakeun mursyid. Mursyid selalu aya. Geus tina eueuh lagi ulah pusing-pusing atuh teh urusan kos kitu bae urusan batin. Kunaon haju ku hari pemilihan calon mursyid. Ya Allah tuh mending diganti sakalian si aku haji mursyid. Teu kudu dibingungkeun. Nu geus kitu mah tah urusan batin. Engke ge aya sorangan tah mursyid mah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu mah carana engke. Urang teh aya Qatorikoh Qadiriyah wan Naksabandiyah ka Indonesia dibawa ku Ki Abdul Karim ka Banten ti Ki Ahmad Khatib Sambas. Ahmad Khatib Sambas teh boga guru ngaranna Syekh Samsudin. Syekh Samsudin teh boga guru ngaranna Syekh Murad dan lain sebagainya. Dipadukeun ku Ki Ahmad Khatib Sambas Qadiriyah jeung Naksabandiyah. Kan Qadiriyah mah jar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ai Naksabandi na kopi. Peureuh dihijikeun ku Syekh Ahmad Khatib. Ternyata hasilnya luar biasa. Lamun kataekan pohara dibawa ke Indonesia, dikembangkan di Indonesia. Nah, kuari mah keur carita. Ieu urang kuari kunaon si teu ngageser hate urang. Kumaha maksudna teu ngageser? Quran aya di otak urang. Hadis aya di otak urang. Diaji Minhajul Abidin aya di dada. Ihya Ulumuddin aya, hikam aya, tapi teu daek ngageser kunaon si lain cinta Allah, cinta dunia. Ieu nu bahaya ge. Kurang kumaha penjabaranana di universitas bahkan diterjemahkeun. Eta hikam diterjemahkeun, eta ihya diterjemahkeun, nu nerjemahkeun age cinta dunia. Eta kiai luar biasa. Lamun nyaritakeun ilmu pohara jasa, bahtul masail pangmenang nanyana. Tapi cinta dunia. Kunaon teu digeser sih di jero hate teh. Henteu dijazab. Henteu ditarik. Renungkeun. Ye, aing ngaji ti leuletik geus puguh amil jurumiyah sorop. Ngelal datang ka ngelel. Ih, alpiyah diaji lain sakali gaji Johar Maknun diaji. Bahkan ukudul Jumat ge diaji. Samsiah ge datang ka mukhtalitot luar kepala datang ka kitab ge leungit kuan. Diaji kabeh kuan. Tapi teu daek ngageser. Endahan ngageser ka dunia, di antara ngageser ka dunia. Lah, ya aing hirup kieu bae malah maningan aing manyieun yayasan bae ngageser ka dunia berarti. Kiai dibere ilmu, tafsir aya, Fathul Muin aya, hadis aya, kuari digeserkeun kuduna cinta Allah. Anu pohara kuari kunaon cinta dunia malah ngageser nyieun mi TMI nyieun sanawiyah nyieun aliyah lain salah nyieun sanawiyah aliyah mah teu kudu ngaji geledegan di pondok pesantren. Teu kudu tah kitu mah sabira jalur proposal atuh. Bae tah ieu mah kiai mah keur carita lain ulah nyieun sanawiyah lain ulah nyieun aliyah lain ulah nyieun universitas teu kudu mondok mah kos kitu mah. Ente kudu teman urusanna dunia yeun ku sia asal boga duit we ge urang mondok henteu naon henteu yeun urang sanawiyah aliyah aing kiaina beres kiai aja supaya dia pernah mondok teu aing mah pada tu jatah jadi kiai urusan aing teh urang tanggung jawab aing geus Allah boh budak pohara atuh kuari mah jan teu sakola kedokteran ge bisa nyeun rumah sakit tah ya rumah sakit aing pokoknya mah kepalana lain dokter lain naon dokter booking atuh sakolahna sarua yeun pondok pesantren mudirun asupen dia jurusan jahanamiyah teh dunia ieu teh ulah lain ulah ieu mah kiai keur carita kiai mah tafsir aya di otakna hadis aya di otakna usul fikih aya di otakna komo fikihna tasawuf aya di otakna pasaran ihya pasaran sagala Minhajul Abidin hikam geus sae kunaon si teu gageser hate. Nah pertanyakeun ka diri sorana
kok teu geser selama cinta dunia moal indah hirup. Moal nikmat ibadah ka Gusti Allah. Moal daek salamet moal. Nah, coba ya. Geser ke carana bertoriko. Dipaksa orang teh, paksa awak teh. Jam sekian, udah jam sekian, zikir jam sekian. Tergantung umat toriko. Pemaksaan diri supaya ingat baik Allah. Awalnya bahkan dipaksa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dipaksa terus mungkin karena kurang cerdas 1 tahun 2 tahun macam karasa kan menyana. Zikir bae lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi geus beres sahareudang. Jangan aja mikiran norekat aing kos kiamat ieu. Tapi terus bae lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, illallah. Kayak kumaha majikan gua enggak puyang aing. Pemaksaan. Tapi terus. Ilallah. Kan aya boga guru mah di bawah naungan guru. Guru na ieu budak kiamat sih. Ieu bado asal zikir bae muka baju sakubade kelut. Nanaonan sih. Aya bimbingan ganti guru mursyid. Melalui doa na guru aya mah budak teu kudu dinasehatan doakeun bae. Engke ge aya nyulusup doa guru. Itulah thariqah mah. Teu kudu dipanggil ge. Doakeun ku guru. Gusti tuduhkeun. Ihditak mantak Allahumma hdinas siratal mustaqim teh eta teh doa ahli thariqah. Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina eta teh doa thariqah. Nah, ditujukan Allahumma hdi ya Allah golba fulan. Huwa muridi wa huwa dan lain-lain sebagainya. Mulai nyana. Mulailah ada lain deui kau. Zikir geus kalem. Bahkan lamun ti jam 1 teh datang ka subuh diuk bae. Sia balik ngacai. Pemaksaan, thariqah teh pemaksaan. Ngan kudu aya kesiapan di dirina mun can siap ulah. Siap ditinggalkeun dunia. Iman norekat teh aku guru nages ya lamun nyekel torekat ieu insyaallah sugih ge. Ya, eta guru gantung guru kos kitu mah. Torekat sih kadur yang goblok tak guruna. Torekat mah sia norekat berarti ka Allah siap sia ninggalkeun dunia. Mun ngawarung sia abruk daek sia. Ih, ulah torekat sia kos kitu. Ulah torekat sia. Itu torekat dari ka Allah secara mutlak beres. Ninggalkeun dunia. Segala warung, segala sawah, segala perusahaan, tetek ya saya tinggalkan dekat Allah. Pada Allah mah lain kudu lempang. Emang Allah ada di gunung. Emang Allah ada di Bandung lain. Teu perlu lempang dekat Allah mah tidak diperlukan jejak-jejak untuk sampai kepadamu ya Allah. Sebab Engkau bersamaku, Engkau bersama kami. Innallaha ma'ana. Ente perlu berangkat. Di dia Allah aya, di masjid Allah aya. Dek di mana bae Allah lain kudu ka gunung, lain kudu ka leuweung, lain kudu ka mah kudu Allah. Hanya perasaan nu can datang ka urang. Maka dipaksa urang miceunan reged. Sakumaha rumi nyaritakeun aya hiji waliullah bijak lempang. Begitu lempang aya jelema keur hees di handapeun tangkal kayu. Ku geunah-geunahna eta hees di tangkal kayu, di hadapan tangkal kayu, leungeunna ge ka luhur kieu tiis berarti kan. Lain golkar sia de. Sia masal tangkal kayu be golkar goblok tah. Ieu kieu golkar ieu gara-gara nama ieu. Aing mau greget bae ka kieu golkar tah. Nyasarkeun. Iya, calangap KS calangap. Kadeulean ku kiai tersebut aya orai asup kana sumutna. Ya Allah. Caki diudangkeun ku nya diudangkeun ge galak. Udang sia, udang. Hap. Aun kiai galak amat. Sia nonggong. Di tongongna. Nanaonan kiai. Karena
sia bahaya sia lamun ku aing teh ditegelan bahaya sia. Nanaon ku udang heet datang di popohan lompat ya mah. Lompat di udang. Udang sia ka dieu sia. Nik laon ieu kiai ka dieu sia cilaka sia. Wae di popohan ieu na boboteung. Naona cek dieu. Lompat deui malah mau apa mongol kiai. Kadi sia ku di popohan sia ku di. Kiai nanaonan dia. Nah, datanglah Kak. Kitu leuweung ka kebon. Kiai gegeuraan mah nyokot daun bangsa hihitutan, daun papayitan atau di kieu dahar ku sia. Ih, cak jalan nanaonan di kiai nanaonan dahar, cak dahar. Ayo, didaekeun dipaksa dikieukeun ku kiai. Baksakeun dah. Gayam. Cak jalan nanaonan si kiai. Kula keur ngeunah hees ieu, datang di gebugan bae.